Wilujeng sia kasadayana tina wawartaan urang Sunda. Sareng abdi Yayat Rusmiati tina waktos ayeuna urang salarea wisata ka Purwakarta anu terkenal ku mangrupa-rupa tempat wisatana. Karencangan abdi alika sareng Irsad bakal ngajak ka urang salarea ka tempat salah sahiji wisata ka Purwakarta. Upami anjeun angkat ka Purwakarta, tong hilap nganjang di Balai Sawangan Diorama Purwakarta. Wangunan anu aya di Jalan Kaka Singawinata mangrupikeun tempat anu ngandung rupa-rupa hal anu gaduh nilai sejarah oge pendidikan. Mimitian ti sajarah Tatar Sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, biografi Bupati sareng Wakil Bupati Purwakarta. Museum Diorama henteu tebih ti Stasiun Purwakarta, ngan dina jarak 100 meter. Wabarakatuh. Halo saudara, abdi Alika Fatimatisara. Abdi Ihsan Nawawi. Abdi sareng Irsyad ayeuna aya di Museum Diorama Purwakarta. Aya di Labat Museum Diorama. Di Labat Museum Diorama aya sababaraha hiji anu ditembongkeun anu dikenalkeun di dieu nyaeta aya sejarah Purwakarta juga bendungan Jatiluhur, sejarah-sejarah Purwakarta, penghargaan-penghargaan anu diraih ku Purwakarta, sareng aya sababaraha hiji wayang. Sadayana, ayeuna aya salah sahiji pengunjung anu aya di Museum Diorama. Teteh. Sakadela sakedap. Jadi abdi bade naros. Ieu saacana ti mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Namina ieu saha? Nia Maria Putri teh. Ieu Selviana Indah. Dia Fatmawati Cina. Oh, mohon. Jadi kesan sareng pesan anu entos dongkap ka dieu teh naon sih? Pesan ti abdi tenggelap kana sajarah anu pasti ayakeun terus ka generasi muda di Purwakarta. Kesana ti abdi ngarasa bunga tos tiasa dongkap di Museum Diorama sareng tiasa ningal jenis sejarah ti ieu Purwakarta. Non sih tujuan teteh dongkap ka museum ieu? Contoh yang terang kanu sejarah-sejarah kanu museum anu aya di Purwakarta. Nuhun ya kakeknya. Jadi pengunjung anu di dieu teh sanes orang Purwakarta ngumpul, malah dugi ka orang luar juga orang Bandung nu nembe tiasa dongkap ka Purwakarta kanggo hoyong terang isi sejarah-sejarah Purwakarta. Bener-bener antusias hoyong terang
sejarah-sejarah di Purwakarta. Urang lanjutkeun ka ruangan anu ngajelaskeun tentang peristiwa Ranca Darah. Ranca Darah mangrupikeun nami tempat anu aya antara Purwakarta sareng Wanayasa. Ranca upami diterjemahkeun ka basa Indonesia artina rawa. Ranca getih hartosna rawa darah. Akibat ayana peristiwa Ranca Darah, nyaeta aya perang anu hebat antara tukang kebon teh di Cina di heula kalayan pasukan Walanda. Akibat tina tempur nutup ieu seueur korban anu murag. Getina nyebrut di mana-mana. Dugi kameh sami sareng rawa disaplak eta daerah ieu parantos nyebat Ranca Darah alias rawa darah. Museum Diorama nyadiakeun pangalaman anyar pikeun sema. Contona, gambar atanapi teks anu dibere secara digital. Di salah sahiji ruangan ditambati ti Bupati Purwakarta ti mimiti dugi ka ayeuna kacatet aya 8 bupati anu parantos mimpin Purwakarta. Nyaeta RHS Ronggo Waluyo, Kol INV RH Amustar, RA Abu Bakar, Letkol AU Dasuki, Dr. Andes RH Sudarna TMSH, Dr. Andes Haji Bunyamin Dudi SH, Dr. Andes Haji Lili Hambali Hasan, sareng Haji Dede Mulyadi SH. Di ruangan ieu aya sababaraha kagiatan anu dilakukeun ku Bupati Purwakarta ti jaman ka jaman.
kitu wae anu eusi di Museum Diorama Purwakarta. Mudah-mudahan tiasa janten manfaat dan edukasi kanggo direncangan sadayana. Bye. Sakitu wae wawartaan urang Sunda. Sim kuring Yaya Trusmiati undur diri. Wilujeng siang.